Udang A Naon? minta duit. Duit naon? Duit kemarin mana nu ladang sapi, ladang waduk. Kencan transfer ieu meureun. Duit sakitu kudu ditransfer atuh. Ngomong nama dek ditransfer kudu boga na ketua ya kieu teh can aya. Duit geus eta nya. Suduhkeun kopi pengen ngaing riet. Mana kopina A? Cia mabok apa? Mabok di sapi. Buset serem masih sia mabok teh sapi dilebokan teh sapi. Tuh. Astagfirullah di aing kalaparan ieu mah. Aduh, ieu nu dek transfer ke mana? Oh ya kiwari can datang. Geus suduhkeun kopi heula aing riet dah. Mana kopina? Heuh nya eueuh. Aya nu keur isuk gedoh. Cayan deui ge. Oh cina. Nah, heur. Capek. Tas aing ragag cokot. Oh nih teh terona. Duit. Yang itu buka duit ieu dan duit ieu. Aing jangan ngopi lah aing buru riet. Buka besar wa. Aing kebawakeun. Buru cedukeun kopi ah, riet aing ieu. Oh kedang atuh nyen kopi heula. Buru. Kieu anya boga akan riweuh. Cila masih mon buru atuh ah. Riet aing ieu. Kedang sabar. Bang nyeduh kopi ge lelet sia ah. Kieu mah imannya. Setelah olok capek ngaleceh teh. Nah, kitu adi aing ngaranna. Dia. Panas geuning. Ah, sia mah. Ngaranna ge kopi atuh ah. Kasomolod aing. Astagfirullah. Hah? Panas, kasomolod. Solomon. Eta. Ieu lain anu udah transfer duit ke mana sih nya? Oh ya kieu can datang. Itu pan urusannya jeung A meureun. Geus jam baraha ieu? Aduh kayaknya. Beas di imah teh mon. Mananya? Urang deuk daang naon coba? Aya sih dang itu Tai sapi deui saya deuk ngadang tai sapi deui. ngeunah eta teh ku spaghetti. Kitu nya. Heeh. Pakai bawangnya. Heeh. Kopi poe. Eta teh mon, poe cokot mon. Siap. Mana ieu jelemanya aingnya? Aing heula tuh ah. Aing heula nyokotna. Kurit ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya udah ngomongkeun ya. Sudah datang ya mantap buka duit orang. Tong belanja. Bos. Nah itu bos orang ke kantor. Aduh iya bos. Mon. Nah enak kantor di kantor. Abi lu tau? Ulang geus na eta cicing. Diuk na jeung geus bos. Kumaha? Urusan teh. Bisnis teh batur mah di sofa. Kumaha bisnis teh? Gini bang, nggak bisa. Ya tadi udah berapa kali? Apanya transfer? Iya. Transfer kemana? Saya kan gak punya ATM. Ai mane nanaonan kamari nita transfer. Iya nya. Abang jangan main-main bang. Ya ulah transfer lah aing nyebut lagi hese. Aing teu boga ATM. Cash ya cash. Bawa uang nggak? Geus teu boga beas aing euy. Tong teuing transfer, orang teu boga ATM. Terus gimana sekarang bang? Cash ya cash. Tapi nya gini bang, masalah bang mah mau gimana juga ada. Cuma barangnya udah diamanin belum? Geus lewat JNE tadi dipaketkeun. Udah dikirim. Udah 10. Udah. Kedeng asa panas suruh kena heula. Cenah naon? Juk ge dina nu kieu. Ini saya mau bukanya bang nih. Kalau udah beres mah. Serius ya jeung dompetna? Ya Sama dompet ge halus. Halus dompet na ge mon. Duitna loba ya. Ayo tinggal dulu ya bang. Oke, tungguan ge geus nepi infonya ha. Oke siap bang. Ayo. Kade di jalan. Mon, duit mon. Tuh jeung dompetna. Loba Tadi ya. orang hitung. Ngeri ya, mon. Aduh, gede mon. Stokor, aduh. Duit mon ya. Saya yang bare duit. Bagikan ya. Heuh nya sia 20%. Aing 80%. Kumaha? Adil heuh. Tadi lagi itu mah Kumaha? 80, orang 20. Adil gitu mah. Bener gitu mon. Oh persenan. Pan ieu duit 30.000 nya heuh. Sia 25. Sia gede amat ulah 25 sia goceng. Aing 25. Kut gitu sih. Sia.
Adil eta nang aing mikir-mikir. Kumaha? Panjang meuli beas meureun urang teh. Kajen kajen. Jeung aing daang siaona mengenang teh sapi ge beuki. Setuju. Benernya. Bener. Urang milikeun lamun. Mon, Non ieu asli dompet jelema beunghar mon. kuno emang. Kosong mana sia itu? Ditipu nu kitu. Naon ieu? Ka jelema Wah, aing geus dikirimnya barangna. geus. Tipu mon urang. Kumaha sih? Udah gak apa? Mang Eken jelemana. Harus angkat kos naon di tadi. Sia sih ngajakan ngobrol heula tadi lain ilik heula ieu dompet. Ngelakuin orang sih Aing aku mah rugi atuh urang reun. barina. Aing rugi besar ya mamon. Kadang teh sapi deui urang mun. Mah tuh mon. Iya ge. Beak di ku sia teh tadi meureunan. Lapar Break, buru, jangan manten. Buru. Kamu mah cantik aja sih ya. Tapi sayang harus nunggu 2 tahun lagi. Bisa aja. Ya Beneran kamu teh cantik aduh. bisa aja. Kamu teh tadi beneran dompetnya dikasihin semua ke itu? Yang tadi Iya. biarin itu sengaja dikosongin sama aku. Kamu teh jangan suka kayak gitu, kasihan itu orangnya. Biarin. Kasihan kemarin juga dia mau nipu kan. Biarin biar ngapok dia. Ya udah kalau kayak gitu mah mendingan kamu nunggu cintakunya ditambahin lagi jadi 3 tahun. Jangan dong please. Kelamaan 3 tahun mah. Please. Kok kamu pengennya apaan sih? Kemana budak namon? Apaan sih ini? Iya mon, budakna ya mon. Maksudnya apaan kamu ah? Nipunya sia. Nipu gimana? Tuh dompet kosong dibikin ke aing. Kumakan ya mon? Maya. Kumakan ya nana ya. Orang kiki ya. Ayo. Ih, gampang masalah gitu mah bang. Masalahnya ini tadi ada uangnya, ada uangnya. Cek dulu. Kamu apaan lagi? Cedek nipu ah. Enggak tadi mah ada beneran. Ceklan mon. Ayo mon. Tuman budak ieu nipu aing. Ayo mon, kemana gen mon? Lu ngana? Kedinya tah. Ulah, ih.